kokoh itu pakai aing nutupkeun deui. Ah. Ih. Teh euy. Saya tinggalin ieu teh. Kala-kala duh. Bangga nutup deui ah. Ya wae. Pemotor saha di ieu halangan ieu teh. Beli, kenaon mana eta kudat-kudat gitu? Pak RT, ieu erek ngeluarkeun motor. Dikeluarkan iya Beli. Tah, RT mah kitu geus buek dikaluarkeun. Ieu teh heuek dikaluarkeun ya duh. Alik Beli ku aing ngerek dibawa motorna, ari dikeluarkan mah. Ih, Ya atuh, tolong. tuh, pantona pangolongokeun. Jalasan. Ih, Oh, tak kiasupnya. heeh. Cicing lain akuan di dia. Oh. Si RT bager-bager teuing aing ngasupkeun motor. Nu itu nu ngalanganna dipangaluarkeun ku manehna. Aduh, bager-bager teuing. Tuh, kebenaran si Sade aya tuh udah lah kebutuhanana. Tuh, RT kebeneran datang mau motor. Dek, ya motor ya. Kegajaran. Ah, itu kudu diajaran percaya ke RT mah. Rok ieu teh yang sabaraha RT motor teh? 2 juta Sade. 2 juta. Jelas tahu tuh. Ulah. Pokoknya mah urang mah yang 2 juta eta mah daek Mah kurang 1,5 juta moal. Moal. Heeh, atuh kitu mah urang resepkeun motor ngan, urang eueuh duit cash. Ieu di tap urang dina ieu. Aya nomor rekening nu baheula lin. Heeh, nu teu heula Sade. Heeh, ta eta nomorna. Heeh, heug tuluy kurang ditransfer. Geus aya asup. Kira ku aing cek heula Sade. Oh, aya deh, geus asup. Geus nyangkakeun Sade. Heeh, siap-siap Tah, ieu. geus aya ka dieu. Heeh, ieu motor mah aya di bawahnya. Cik. Alhamdulillah aing euy menang bati ti si Sade. Ah, aing kari ka si Leli ieu mah ditelepon we ku aing si Lelina ti dia ya. Aduh, naon ieu? RT nelpon. Leli, Naon? papageun aing ka dieu Li. Pagkeun. Nah, moal bisa. Moal. Pak RT na we tuh ka dieu. Aing kudu kelempang ka dinya. Oh, gatuh. Heeh, sok. Heug. Kalau san kudu ditampagkeun. Ah. Beli. Ah, siapa ya Li? Heug papageun aing. Aing capek ti ditu tuh mantong kehead. Pagkeun. Nah, RT tas di mana? Ngeuni tah dipapageun sagala. Kurang ngeluarkeun motor keluar kadinya, luar gerbang. Beli. Apaan sih teh tadi teh ngaluarkeun tuluy dijual lain. Nah kumaha maneh? Aduh, RT dijual. Maksud urang mah titah kaluarkeun, urang ek asup ka jero pan eta motor teh halangan. Maksud urang mah kaluarkeun keluar gerbang, urang ek asup ti dinya. Motor si Samad, eta teh motor si Samad RT. Aduh, motor si sangat Beli. Apa sih teh tadi teh ngajual ka aing teh? Aduh, aing kumaha tuh kieu? Aduh,
Nah, itu si RT jeung si Subayali keur naon euy? Jiga pasea dungdang kitu na aya naonnya? Wah, sampeurkeun euy, kudu sampeurkeun ieu mah duh. Bisi parasea, bisi gerelut. Ya, Aisyah aya naon Subayali kakarapakan kitu? Itu deh si RT gagarok kitu aya naon ieu teh? Tanyakeun eta ka RT. Aduh, aya naon ya aing ya. Tanyakeun sok ngomong. RT, nah aya naon ya si Subayali kakarapakan kieu teh nih? Jiga jair kapanasan. Ya Ahmad, urang mah teu nyaho naon. Teu wae ke si Subaili, tadi teh Subaili teh ka urang teh nitahnya, ditah ngaluarkeun motor. Itu tak aya nama gue urusan nama jeung maneh Ahmad lah. Aing mah pokona mah indit lah, aing mah pusing nguruskeun age. Heuh nya, bye. Goblok, Subaili. Kenapa kumaha itu si RT nyebutkan motor dijual? Aing teu ditah ngajual motor ka si RT. Nah, terus eta motor aing pak kumaha cek si RT dia dijual? Yo, si RT teh ku aing ditah ngaluarkeun motor, urang ek asup ka deung halangan motor mana teh ku si RT dijual aing. Lah, ada siapa tuh dari ini tajal mah teh tara puguh teh jelas kehet ujung-ujung nama motor aing ka leungit. Dos aing mah teu hayang apal, ya aya motor tak sia dibawa motor sia kehet. Ih, nah gitu maneh mah ulah. Lah, teu hayang apal aing mah. Lah, Ih. kita ada motor urang kita ka mana samahan. Lah, goblok saya mah geus teu hayang apal halik. Dina, halik lah. Yang motor aing dijual. Ulah dibawa. Halik lah, ulah dibawa. Aduh, eta motor urang dibawa. Aduh, samaan eta motor hiji nah yang motor sakitu teh ngajual kebon, jual sawah. Aduh. Duitna eueuh nu ladang motor si Samad ku RT. Motor urang dibawa di ku si Samad. Aduh.